Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Alhamdulillah wilujeng patetang desa Reng Pribados di Mojang Desa Channel. Dina dinten ieu teh Pribados tos dugi di Kampung Kaduhelang, Desa Baru Mekar, Kecamatan Parungponteng Tasikmalaya. Kangge ninggal kaendahan alam oge perkampungan nu aya di palihan dieu, hayu urang tinggal sasarengan. Wargi-wargi sadaya di palihan itu aya bumi mung hiji-hijina, hayu urang silaturahmi sareng nu gaduhna. Wargi sadaya jangan batana teh sok ngadamelan hateup batana teh kangge atapnya Pak. Kangge atap anu tina rarambang daun kalapa, tina daun kalapa. Ini eta mah kirai. Tapi Tapi anu basa ti mah kirai bambu, ieu mah kirai daun pa ya? Kirai daun kalapa. Kirai daun kalapa. Bapak tos lami kadamelan karajinan kieu. Iya mah da kanggo ieu kanggo tanam Kanggo sapi. Nenek nyurun seuneu geuningan da di kampung mah geuningan kieu. Oh ieu teh tara diicalan Bapak? Sari mah kanggo pribadi we. Oh, manawi teh sok di Teu. Terang ical kanggo pribadi we. Tapi tiasa ya Bapak? Ya. Diajar udah di kampung mah geuningan teh kieu mah kumaha. Kedah diajarnya, kedah segala biasa. Nah, wargi-wargi sadaya, ieu hasil tina karajinan Bapak kirai daun kalapa. Ieu biasana sok diangge atap atana teh ngadamel saung. Dan ge sabada loh teh bade janjian pendak kuningan. Mung bari ngantok tanah urang payuna milarian heula. Geus sabaragaan. Ai dongkap di Tasikna mah mung kiluan, 2 motor. Motor di Cigada. Ayeuna mah langsung jalan buat. Ayeuna mah praktis Bu, aya Google Maps. Kita selesai kemana-mana teh. Ini gaduh. Tara diical gitu. Nuhun. Kemana we teh sok diical? Tek diango kamari muludan ka irajaban. Di etakeun dagingna di sayur bagikeun jeung sangu. Di dieu mung ayam besan ieu. Oh 10 10 jalan. tahun. 10 jalan. 10 jalan. Kawitna di paling mana? Kawit sama di Cibanteng, Tuh di Cibanteng. Mumara, Nuhun. maot di karoge teh kata sepuh. Ayo putra mah opat di kata buyutan kumu. Sadayana janten sabaraha? Janten 5 Janten 5 ti Bapak. Nuhun. Ibu cekeng dodolo bet bae kana bae kana rek ngumum. Ya, anu mah pantun gaduh di putra pasti cek manahan teh. Kita mah kolot mah kana mah. Susah ikhlas jodoh mah nya. Kana ngora cek ngora gaduh di putra. Dan ngora kene. Ibu ieu sabaraha tahun? Hampir 70 Kami Bapak 50 pengen tanda sama dagasan nikah teh 37 dagasan nikah.
Baik kenangara tigaduh di putra da ijalmi tigaduh mah geuningan daya kamu ngawaris sebagai kumpulnya hiji ge bae da terus incuan dua ieu teh dina putra nanti Tapi tos dari kas sadayana. oh tos pambikikakeun ku abi deh namanya Ibu pamikas tadi dintenan Sayanti ngurus HB. Tapi suka mana di? ka sawah Ka sawah. Serang Oh, sareng bapak sami. bapak dina ieu kebon Bapak di kebon, ibu ke sarang. maka serang Tapi itu di dia. ah kemana we ka kebon kitu Ayo di warang. warang ayeuna terima tos sepuh di seperti eta teh nya tos buru ada disaram kapan ku pamegatkeun kana terima gaduh ieu kapanan dari tuur seperti eta nya seperti gagab tos sepuh pengen ongko Jantan yang nama ku bapak, we barang gamal nanya cenah pak. cicing we cenah lah da teu sabar gitu gara duaan cukup cenah ku eta ge kitu we unggal dinten oge atuh 40 sa bedug 40 sampai dong. Oh, kan biasa lohor eta deui di milarian di kieu ieu kamu udang gitu kami bapak ka kebon. Kita si anjing-anjing dugi tas sabuk sabaraha? kalohor Dugi ka lohor. wilohor kapanan kitu kamadang dina urang kieu lumaku kadeui kasonten Nah, jantan ibu sareng bapak nate si ngawit anjing-anjing dugi ka jam 5 nya. Jam 5 ka dieu mah atos istirahat. tetos aya gitu ayeuna di Bandung ada nuju kesalun gitu ari di damel dugi kalohor mah tunggu sapi maleuheung gitu tunggu sapi matar aya di lemur ini tetos jam 5 jam 4 marab sapi istirahat atuh abi masak we di nyampakeun eta sonten gitu da kumaha di kampung mah teu kieu mah da di kota geunang ada kudu segala dipeser ai aksisna geunangan salaresa di kampung mah seur lalab-lalaban gitu ukeun oge masihan kari keresana urang ka ayeuna teh ngebon kangkung sok cenah uang nguneur cenah bade ngoseng macet gunungan Atau masyarakatnya bukan dah jatosan wae. di lemur mah di kampung sana santan ge kari ngobrol urang teh gitu anu baraduhun sok bae cenah kudu sakalian malah tapi sabaraha ieu cenah duaan si hoyong cenah masihan ka putra bener cenah kadinya nguneur teh gunungan teh gitu. Nah ibu hatur nuhun karena waktu nanya mudah-mudahan mbak ibu sareng bakas sarehat aduh nah apunten ya abi kalah ngajak ngobrol Ah, sawiya dekat saya akan tadi ada kaleresan ayah ibu sareng bapak nanya ya kalau resan tegaduh begitu tegaduh nanangan kita gitu abi pamitan badan ningalian kana sanesanya hatur nuhun karena waktu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wargi-wargi sadaya mung sakitu video kapi hatur di Kampung Kaduheulang Desa Baru Mekar Kecamatan Parung Ponteng Tasikmalaya mugia video kaangge oge insyaallah orang tiasa petepang deui dina waktos abge lembur anu sanesna pribados pamit mundur wilujeng kantun permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.